Nya euy. Arek isuk mah. Irahannya kan puasa teh. Bulan Maret akhir. Oh, bulan Maret oke. Nungguan naon atuh nya? Nungguan naon? Oh, geuningan teu mimitian wae. Kapan engke bulan Maret lagi acan? Bari lagi can puguh tanggal sabar-sabaran mah nungguan keputusan pemerintah. Nah, omah ge jeung kudu diputus pamareh. Pan urang teh aya istilah ulama jeung umaro kudu sauyunan teh. Mencek ulama sakieu dibuktikeun ku penelitian diumumkeun ku pemerintah. Kan ieu biasana sok lamun asup bulan puasa teh sok narempo hilal heula. Oh, yang ari abdi mah Kang lamun puasa teh sok nempoan jam. Eta menungguan buka, maksudnya pan bieu teh nanyakeun puasa iraha mimitian. Nya ti mimiti bijil pajar nanti kasurna panon poe Kang. Puasa mah kitu, ngan bieu teh nu dimaksud teh rangtukeun awal puasa teh urang kudu nungguan hilal heula. Sugan teh nungguan magrib Kang euy. Eta mah buka. Oh. Jadi kan lamun misalkan buka teh kudu nungguan hilal. Si eta bolak-balik. Ai buka puasa mah nungguan maghrib. Ai hilal mah nungguan doanya jadi. Ai hilal mah nangtukeun awal puasa. Gitu. Jadi aing lieur ieu teh.